Mau gagal tuh aing culung buatan aing. Heeh. Cukuyuk mah kemarin mah mangeun atuh culung. Baso da eueuh. Mang, ieu cilungnya. Mangga. Bener. Mang baso. Panggil di WA. Mang. Icalan cilung. Abi pelanggan setia mah ngantos tadi Mang baso ngalaku. Paingan teu aya. Nah icalan cilung. Aing emang sakapeung mah di mana-mana aya wae mani. Jadi di itu tadi dia aya geus panggil deui wae. Aing di bosen, enggak apa we panggil. Da kabina-bina teuing. Aduh, Mang. Ya. Abi teu ya kapan tadi ngatosan. Mang. Sok, ladangan. Hiji Mang. Iya, iya mau loba baletak betek aing ya. Ya mau loba baletak betek aing. Mali ya. Mesen abi, mesen. Nah, isi. Sing bener. Laras sing Sundam tah. Sok enggal ladangan. Bener ya, ya. Oh. Aing mana-mana aing panggil bajing sama iya aing. Sok enggal lah. Pusing aing. Tosan kan? Sabar atuh pan kerjieun kan ieu. Tekiat lapar abi teh tadi ngantosan Mang, abi teh pelanggan setia Mang. Setiap tangan setiap musim kan enggak datang-datang. Ya. Nah kieu. Ieu naon Mang? Panggil cilung. Punten anu teh. Pan abi mah pelanggan setia Mang, meser baso teh tadi ge ngantosan Mang teh. Ya abi teh bade meser baso Mang. Nah kakak di pasihan cilung. Heran. Pan aing kedagang cilung ieu, aing kedagang cilung. Pan abi mah tadi oge milarian baso. Mang nu ku abi di atos-atos abi sebagai pelanggan setia. Yo, ngantosan Mang dagang baso abi lapar, Mang. Nah, kalau di pasihan cilung, heran kumaha pamikiranna. Abi mah bade meser baso di pasihan cilung. Nanti kada lepas pan aing bacaan nanti tadi gini di aing kedagang cilung ieu teh, aing baso. Cilung gayot. Well, Baca. nah Mang berarti jalan cilung. Anjing cek aing. Mang. Lagi balik maya. Bade abi mah kan baso sanes cilung. Pan aing kedagang baso, aing kedagang cilung aing nama. Lepat Mang atuh nah lain di jalan baso kalau ke jalan cilung. Atuh bukan maksudnya datang ka dia aing membeli wae padu meuli ha. Pan abi mah pelanggan setia Mang, pelanggan setia karena baso sanes kana cilung. Lepat Mang, berarti jalan cilung sanes jalan baso. Iya atos ieu mubajir lebar ieu 10.000. Iya, kumaha? Ya kan aing geus dijieunkeun ieu kumaha ieu cilungna. Kieu we tos we abi paling suka jalma nu sok amek-amekan komode pedagang. Pedagang mah teu kenging amek ka pelanggan setia model abi teh kenah someat. Paling teh suka kumaha? Pan sia anu bikin aing emosi agenan. Da si Mang suasia ka abi. Mang, abi ku kolot teh tah di suasia. Si Mang Anjing sebagai tukang dagang ka abi tepi ka sia. Aduh, Mang, di mana Mang teh ye nu icalan teh kedah sopan. Mang. Ai roda baso di mana? Oh, aing kedagang baso aing mah. Mana ge kieu Mang Uih. Ku abi wios di antosan tepi ka jam sabarage, Mang Uih heula. Terus dongkap deui ka dia icalan baso ieu lebar antos 10.000. Iya geus dijieunkeun ieu cilung aya kumaha ieu. Pan abi mah hoyong lagi baso ai Mang. Pan aing kedagang baso ayeuna mah. Heran kumaha pamikiranna. Abi ek meset baso di pasihan cilung. Kumaha pan abi teh lapar Mang. Abi pelanggan setia. Anjing caluk aing. Ku sia we kop dagangkeun dagangan aing. Bosen aing bagi we jeung sia. Pusing aing. Anjing. Mang, gitu pedagang teh punungan. Tika sabaleun. Heran. Kumaha pamikiranna. Hayangna di baso da teu beuki wan cilung mah. Baso nu ditunggu-tunggu teh lapar ieu. Mun beuki mah cilung geus dibeuli. Teu beuki. Hayang ge baso. Di sanguan wareg. Mun beuki mah cilung tadi geus di tangan.